Cek urang Sunda disebutna ilmu laduni. Ari ilmu laduni nu mentaskeunana naon? Lain ucapan, da ucapan ukur kadenge ku ceuli. Tapi rasa nu kaluar tinu sukma pindah. Lain ukur saayat nu pindahna kabeh jeung eusi ayatna. Lain ukur wujud hurufna tapi jeung ruhna. Lain ukur ruhna jeung cahayana. Cahaya nu bakal asup ka lapas santri. Santri nu mana? Nu linuhung. Ai santri nu linuhung nu mana? Nu celik putih celak herang canggulan 14 jalan gede sasapuan teu geuneuk teu maleukna. Nu mana? Nu tumampi kana takdir tumamprak kana kadar. Hirupna ukur sasampeuran, awakna ukur sasampaian. Sariring-riring dumadi sarengkak saparipola, dipasihkeun ka kiaina, sabab kiaina utusan Gusti anu kagunganan. Dialajar ngaji di ayeuna me kapanggih diri. Me amprok jeung ayahna rugi jadi santri lamun teu amprok jeung kiai anu sajati. Tidinya ilmu naon eta teh mistik klinik lain ilmu ilmiah. Ilmiahna di mana? Aya nu disebut energi. Ari energi teh gelombang. Ari gelombang teh kaluar teh hiji tempat ke tempat sejen. Setiap makhluk manusia aya energi dinu dirina, aya gelombang dinu, aya elektromagnetikna, aya sumber cahayana. Nah eta teh paeh moal. Nu paeh nu mana? Nu tukang dahar paeh energina. Nu paeh nu mana? Nu gawena HS wae paeh energi. Nu paeh nu mana? Nu letahna unggal poe siri ka batur paeh energina. Tapi nu purah ngosongkeun beteungna, purah molototkeun panona, energina burung tepe iraha wae oge. Nu bersih dirina geura kosongkeun beteungna, geura hudang tengah peuting, geura sujud ka Gusti, rajin tapakurna, ulah barang penta tapi sumerah ka aya, anjeun bakal jadi santri nu gaganti aya di jiwa-jiwa. Kuring rek mulang ka mana pejit perih dilakona. Ari urang puasa tepan supaya beteungna eusi pejitna perih. Lamun perih engkena bakal karasa. Lamun karasa engkena bakal boga rumasa. Kunaon jelema teh kudu ngosongkeun eusi pejit meh hirupna sagala karasa. Boga sensitivitas. Sensitivitasna di mana? Tah ceulina ngadangu, tah panonna ningali, tah irungna ngangse, tah letahna ngucap. Di dieu puseur jirina, tah geura regepkeun air hartina, geura hijikeun pikiran jeung hate maneh, geura eusikeun ceuli jeung hate maneh, geura hijikeun irung jeung hate maneh, geura eusikeun eta letah jeung hate maneh, geura hijikeun eta bacaan Quran jeung eusi Quran. Ari eusi Quran kudu naon? Geura teuleuman. Mantake urang Sunda menyebutkeun teh geura teuleuman Quran. Ari teuleuman ka mana? Ka dieu ka jero. Ai lamun hayang teuleum ka jero kudu kumaha? Geura kaluarkeun eusi pejit maneh, bisi ngahalangan jadi kokotor, bisi ngahalangan, bisi jadi lalang si antara naon? Pusat cahaya jeung diri anjeun. Mantake di kalangan santri puasa sunat teh wajib. Puasa sunat teh wajib cek santri. Kayak guruna maju ngejelaskeun. Gitu kadieu. Meh naon? Apal eusina. Rek mulang ka mana eta Quran anjeun teh? Mulang ka alam asalna. Jeung naon? Jeung taraje. Nete taraje nincak hambalan. Balik deui ka ditu. Jadi urang ku Quran teh dipandu ka mana? Dipandu ka asal. Meh naon? Meh teu kasasar. Kitu. Meh teu kasasar dipandu ka asal, ditarik ka ditu deh, dibalikeun deui. Mantake jalma nu ngarti eusi Qur'anna, Qur'an ngeusian dinu dirina, hirupna bakal ditarik ku naon? Ku elektromagnetik. Ku naon?
ku semprani ku medan magnet anjeun nek nyieun maksiat teu bisa ditarik deui, anjeun nek nyieun munkar balik deui, anjeun rek ambek balik deui. Medan magnet nu dieu leuwih gede tibatan medan magnet nu belah ditu. Gera balik, gera barali, kuring nek mulang kamana pejit perih dilakonan, sarangenge teh cahaya nu ngantereun keur poe anjeun. Mantah ge dinu ilmu tauhid eueuh beurang eueuh peuting eueuh caang eueuh poe. Terus kunaon bangsa urang jadi kieu? Di masjid leungit teu nu ngajina kaset we. Kasetna teu ganti-ganti, subuh eta, asar eta, magrib eta. Cek kuring kabijakanana kudu kumaha lamun tanya kabijakan. Hitung sabaraha jumlah masjid di Kabupaten Bandung, hitung sabaraha jumlah masjid di Jawa Barat, didik barudak ngaji nu hade, tempatkeun jadi tenaga kerja pamarentah, cicing di masjid tong ngurusna naon gaji tiap bulan, ngaji nakol bedug adan di dinya, meh masjid teh dieusian ku nu lian. Ngarti. Jadi engke mah kudu aya pegawai negeri sipil nu ngurus masjid. Lulusan alpalah kabeh. Tinggal dihitung jumlah desa teh aya 5.683. Berarti aya 5.683 pegawai. Mahi hicikeun provinsi jeung kabupaten. Cicing di masjid, meh di masjid teh jelema nu ngalarti. Teu mawa misi politik, tapi mawa misi kemanusiaan, misi ketuhanan, misi adiluhung. Nu adeg di dirigna, nu pengkuh kayakinanana, nu tartil maca Qur'ana, nu ngarti isi Qur'ana, nu tukang tafakur, tukang puasa lain nu gede amak di nu mimbar teh. Di negara-negara anu hebat, di negara nu kaislaman kuat, tukang nakol bedugna wae elmuna luhur. Jadi asup ka masjid teh karek ngobrol jeung tukang nakol bedugna wae elmuna geus teu kauntuk. Kudu kitu atuh masjid teh. Jadi wibawaan.